Urang muji syukur heula ka Nu Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon sapun ka Nu Maha Agung nu kagungan kun payakun jeleg ngadeg berlagu melar pangawasan di langit pating kareti di dunia pating kulisi kumelip di alam lahi bari muji syukur kayang agung ucapna alhamdulillah alhamdulillah bari muji syukur kayang agung ucapna alhamdulillah alhamdulillah raja dunga raja munasanu bari dina ati anu wening dina rasa nu rumasa dina hate anu masket dina iman dina Islam kitab dan Quran Nur Karim nu agung Allahu akbar Allahu akbar ul sapun kalhur kasang rumohon bayu urang bagiakeun Selamat datang Wilujeng Sumping Aja
konon wis dolanan bae. Mohon tepuk tangan buat pengantin. Sok sanajan cuaca ceudem, sok sanajan cuaca mendung tapi tengurangan sumanget sakali deui. Aki mah menta sakali deui, da menta duit teu pasti aki teu boga. Sakali deui keprok sing talarik. Yang tepuk tangan didoakan semoga masuk sawarga. Nu acan sarua ku aki didoakeun moal pilih kasih sabab ieu aya dua budaya antara Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Aki ayeuna rumah tangga geus 85 tahun alhamdulillah, incu geus 30, pamajikan mah anger hiji. Geura urang gorowan heula. Nini gancang nini ka dieu nini. Gusti Nu Maha Agung, Neng dong diturutan kalakuan Nini maneh mah. Ari Nini ka mana wae? Aki, Nini juga pada kesempatan ini merasa bahagia dan sejahtera dan tahan lama. Tapi Nini rek ngadoakeun heula Aki cicing akinya. Pokokna mah Nini menang ngadoa ka Nini menang pasantren. Geus 5 tahun ngalangkung we kagontor bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bahagiakanlah ya Allah rumah tangga cucuku ya Allah. Semoga rumah tangga yang dibina menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Kacai jadi solowi, kadarat jadi salebak, sababawa sapihanian ya Allah. Ya Allah, Nini itu bisa mereku duit, itu bisa mereku harta banda ya Allah. Ukur mereku doa-doa nu bisa kesengakeun kasalira. Ya Allah, salametkeun dunya akhiratna ieu incu abdi oge bapana jeung ibuna. Salametkeun ya Allah. Dunya akhiratna ya Allah. Bekalan ya Allah dunya akhiratna ya Allah. Sakitu mudah-mudahan kata kalian gabe. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bila ada jin dan siluman yang ada di tubuh si Nini ini ya Allah, bila ada setan nyiliwuri jurik dan bayul nu aya dina awak ieu si Nini, tolong dikeluarkan atas izin-Mu ya Allah. Di
rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah. Payung tangtung payung agung warna-warni pulasna awor ngajadi hiji mabagakeun raja ding saditeng haturan nu jeung rawuh haturan nu jeung sumping anaking hayu ulang bagiakeun